wa idza laqul ladina amanu wala ba'duhum Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya Akang, ya Allah, ya Lancet. Ya. Coba gelap ke nanya gelap itu. Pangalan gelap ya teh. Coba gerak. Coba gerak. Cing, kalau buka kan. Wes, canggih ya Allah. Ya, ditanya. Oh, ada Nabi Muhammad itu ngajak orang di zaman jahiliyah, tapi kan kajian Islamnya. Di zaman kegelapan atau poek encerang poeknya bikin ke zaman menerang saat ini. Alhamdulillah. Bersyukur ah. Iya kenalan ya. Kita udah tadarus ya teh. Tadarus ngobrol. Tadarus kan, tong seujon pamali. Ayo Pak Usana ka mana ya? Tacan dongkap gitu. Dongkap. Asli tak acan? Asli. Bang tadarus ya tuh bareng ya. Mah enggak yuk. Ngeluskeun hanca nu. Kamari we. Nu Kamari. Astagfirullah ya. kamari. Surat naon kamari? Surat Al-Baqarah. Kamu minum cenah. Al-Baqarah. Oh, Al-Baqarah. Ayat Anas. sebiji ayat 72 tepat. 72 Kang. Oh, 72 benar. Pinter kan si Lancek euy. Lanjut kurang teater. Sok atuh Bang barangnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Asa temerenah pisan tetapis. Urang mah apa ya Kang? Meh terang lepatna paling mana wae? Di akang. Sin salah itu nya. Beloknya Mana? Waid Sanes Kang lepat salah macana. Sanes waid tapi waiz. Ditahan. Sababan itu kan sanes kedap gitu. Oh nya, sanes kolkolah. Oh. Sanes kolkolah. Waid salah. Waid qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Duk, Sok ya si akang paling ganteng sadunia ya. kan kita isin. Udah sok ngisiin ke gimana? Waid qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma Lepat Kang, lepat. aya eta teh Eta tadi sebatna teh idgom. idgom. Nah, disebut idgom kan? Sabab aya tanwin mayunan mim. Tanwin. Mayunan mim. Jadi kumaha macana? Jadi macana teh mukhrijum pan dimasukkeun. Artina idgom teh memasukkan. Memasukkan Masukkan. karek ingat ah. Masukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Oh, iya kumaha tuh ya? Kos kieu Kang? Hah? Lah teh idgom. Oh, idgom. Teh idgom memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Mun kerma. Ediseno ka dieu mah teh idgom. Jadi nya Kang? Sok enggak sok. Di Allahnya. Mun. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Biar sok paling kita lanjut paling tersayang di dunia.
bebek abi teh qatalatum nafsan pada Kang di dinya teh disebutna teh musaddad. Jadi macan teh kudu ditahan. Nafsang fadda gitu. Pan aya meureun dinu dalilna oge kumaha deui na sok Kerasa aya buku, asa nama aya buku aya. coba urang baca sasarangan. Ya Kang. aya So, Ari anu dingaranan musadadna kudu dibangetkeun dina macana hurufna teh aya 20 genep salian mim jeung nun masing tetep Kala itu macana teh asa kumaha eta artina asa ngesa ngker. coba jadi Ari anu dingaranan musadadna kudu dibangetkeun dina macana hurufna teh aya 20 genep salian mim sareng nun masing tetep kana dibangetkeun ya mohon Ulang wa idz qatalatum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Masya Allah. Lanjut. Alhamdulillah. Si Allah lo bro. nya bagian apa ya? Oh. Wa id qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Alhamdulillah. Nah, ai postan hadiah tak cari sih. Alami ieu teh hayang kopi itu ya. Sadaqallah lah sadaqallah. Sadaqallahul adim. Saya boleh di teh. Saya. Ya berhoyong gitu. Kayak kulhu itu ya. Ya naon? Kulhu, terang teh kulhu. Kita kul huwallahu. Sanes. Mana tuh? Terang teh kulhu. Kulub hui. Kamu ya aduh. Kangennya kalau gue ya. Kangen gitu. Kangen itu selami. Kalau gue Tainunya yogikeun ieu teh. aya. Aya. Sama. Tanya apa gurunya? Guru teh sok pusat. Kali itu. Jangan dibolehin. Tuan ya kenapa? Api-api ngana kijinya kan sebutkeun kana sareng gitu keuna. Santri mah. Mangga sorry. Mangga. Mana jeung ieu wadahna canak. Mami kobong. Ya, entosnya abi bade eta heula aya acara mulu dan abi teh di Cibekok. Abi atuh kacamata. Abi bade eta abi di telepon tadi ku Mang Asep Darman asik. Kayaknya di payun. Oh, Titip Quran we nya. mangga. Assalamualaikum. Salam. Atuh we Pokoknya kaji, pausan kan suka gen panto itu. Nah, apa ya? Ke mana tuh? Tapi ya Allah, masih bagus. Rusuhan gitu tuh. Udah sana. Teh, rasaan teh beres nu berjaan mana teh. Ngadep muludan tadi. Antep ke Ya, ya. kan Ya ayo bisa. Kak. Jangan kerja kan yang merinya bima mau hanuk ya. Kak. Info ya. Infonya putus. Wah, alah. Kayaknya tadi ngapakeun naonnya teh ngapakeun. Ini ngapakeun dia nanti
Syair ieu nanti galau sih nya. Syair Jauh galau. aduh pusing. Pada pesan landong. Terus landong mah jeung obat hate cenah. Lah bubuk. Labu guna. Labu beuteun. Oh. Heran teh naon atuh. Sing sabar. Cing sabar. Nah, siap. Ilmu heula we ta pepet ilmu cing bener. Model Ya. awe iya li beunang. Kumaha menang ini? Kita kan ini wae Kamari eta. Wah, iya. mun mengharap bae can ini mah. Iya selamat. Oh hargana. Aduh, gitu. Kade lain nomor mautna nini lain mautna tapi orangna. Kalah mandi. Kira naon? Saya kada warsa. Syukur Anu geus peot. Cinta nih ngomongin kali itu aja cing. Akhirnya jadwal pelajaran tenang mah. Ipa nih apa gitu. Muhadaroh Oh, mah. Oh bagaimana? garis miring PSC Public Speaking Contest. Anjay. Ayo bagian saha ini lagi nama dorona. Muhadaroh. Ya ya ya. Antum. Antum. Antum Tenang. antum maka kok apa antum Ente asli asli. antum teh diantara ente teh kamu Oh. Salira itu. sarira Kang nyawana. Karena kada lagu teh. nah anu nu PSC Kak, mana cak tampol? poe kitu Itu bukan ieu buka kecamatan. heula atuh geura Ini so sweet banget. PSC ieu teh soal PSC teh apal tuh Naon? PSC teh Public Speaking Contest eta teh naon cing Naon? arang teh pidato teh di seueur jalmi nya kos eta we kos Jumatan Utbah. nah, beda deui ketang khotbah jeung PSC tapi ayalah dari si ojek masuk tapi PSC mah si aya nu namanya kumanya ngalucu aya udah serius aya Itu. heeh Kos iya nanti kos ceramah. terus ceramah tah Ya, ibarat ceramah gitu. kalau kumaha cah yang meninggal ayo mukaan we engko Sok bagian apa bagian iya sok. teh iya jadi hayang nyoba ninggal kemukaan Nah. aja Sok. sok sing hayang ada mukaan habis kenapa Sok cetir dia paling dia atau paling dia. Ulah isin. ka dia atuh ka dia tah sok hayang ada mukaan aja Bah dia sok. mun bener kayak di daftar ke kecamatan Anjay. Om Bro, Om Bro sih ngomong doang. Sok. Assalamualaikum. Sok. Kawitan mah enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Pepe sino Pasti dia menuju kan? lomba. Menuju lomba. Menuju lomba. Sok menuju lomba. Bapak Dewan Juri anu kesim kuring dipihormat mugi ku Allah dimuliakeun. Amin. Sareng nu gaduh. Hmm. Bapak pemilik pondok pesantren Pesantren naon we lah. Naon we? Pikahoyong. Pikahoyong. Oh, ulang. Oh ya itu yang ini. Gimana kasih assalamualaikum lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mal ada di aclong belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, warahmatullahi wabarakatuh. Biasa tuh. Santong drop gitu. Biasa.
lain aya Pak Ustad itu. Yang menuju latihan kayaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa alhamdulillah ge. Terserah ente we eta mah. Rek alhamdulillah. Bari salam. Bari Bari alhamdulillah alhamdulillah. pembukaan nama. Nek nu tadi mangga. Eta teh kumaha? Tadi. Bismillah. Oh, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bapak Dewan Juri anu kusim kuring dipihormat mugi dimuliakeun. Amin. Bapak pemilik pondok pesantren Al-Falah anu kusim kuring dipihormat mugi ku Allah dimuliakeun. Amin. Hadirin wal hadirat anu sami linggih di ieu patempatan mugi ku Allah dipanjangkeun yuswana, Amin. disehatkeun lahir sareng batina. Amin. Anu gaduh panyawat sing enggal didamangkeun, Amin. anu gaduh hutang ka Bang Emo sing enggal kabayar. Iya. Biasa mah iya. Pemuda ya pemudi anu masih jarang romblo Heeh. mugi sing enggal gaduh pasangan. Amin. Tapi acan gaduh pasangan pasangkeun heula diri urang batin urang sareng Allah Subhanahu wa taala sabab sajalma anu papasangan sareng Allah donot hariwang Gusti Allah pasti nang tayungan every time sareng every day. Masya Allah. Oh. Lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cara macan. Acan. Sebenarnya bagus, mantap. Sok yang tadi ya. Ini gosok atuh. Sih, salah ke kantor. Siap. Saya nungguan pausa. Salam lah ya buat Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana